dina mimiteran damas kamu pancalkan harus ke cip yang bisa Cianjuran atau henteu ayo budak kamian apa yun ngong teh lagu semalam di Cianjur sama sumpah ya kau nyebutin ngebodoh hiji eta anu kadua dina hiji waktos di Paris duta besar UNESCO Pak Aman, Profesor Aman ulung Ibu Vivian Sukanda Tessier aya alor lagi dia Kang Belman Kang Belman kumargi Ibu Vivian Sukanda Tessier resep pisan karena Cianjuran karena tembang Sunda anjeunna teh ngahaja Bu Vivian diulung da basa Sunda saya engke baris disediakeun lagu-lagu Cianjuran lagu-lagu tembang Sunda ari bodong kapan itu ari wong teh pop Sunda rada keukeuh pribadas bagian ayeuna jadi aya ahli-ahli di ISBI aya buku sareng dikarankan unik namanya Bonsi medak ngeunaan Cianjuran sok sanaos kitu sarasna asa can patotos seueur istilah-istilah anu katingalina kedah ayakeun kanggo musyawarah tembang Sunda anu kadua. Margi musyawarah tembang Sunda anu kahiji dilaksanakeun tahun 1862. Dan seueur istilah-istilah anu teu patos dugikeun ka ayeuna masih keneh biasa di patoskeun. Kalebet istilah kawi sareng tembang. Dan pribados kayak misalnya sareng saderet Dian Kendrayana cap kacan teu patos. Cek Dian mah dina kawi aya tembang. Hartosna tembang teh mangrupikeun bagian dina kawi. Tapi batasan nyobiang kieu ya. Sok punten. Kang. Ieu mah pandangan pribados. Jantan seni suara Sunda teh numutkeun pribados dibagi tilu. Hiji pop Sunda, kadua kawi, dina kawi kalebet pantun, belum anu ngaheulangkeunana disebut juru pantun biasana. Aya kiriningan, wayang, celengkungan disebut nasiher. Dina kawi aya buku, wanda anyar biasana disebut teh juru kawi. Ayeuna aya calung teh kawi calung, tapi dikeun ka ayeuna teh disebutkeun darso teh naon pemain calung teh ngumpul sanes ribuan calung. Ari luhur mah jelas-jelas dina pop Sunda mah istilahna biduan. Taya ieu kadina mah hoyong diskusi heula, tapi mah pamandak pribadi lah kan mungkin dina di waktu urang diskusi teh. Nembe aya istilah tembang Sunda. Tembang Sunda teh aya Ciawian, aya Cigawiran, aya Cianjuran, anu biasa oge disebut mamaos. Anu ngahaluangkeunana disebut juru tembang atau nabi panembang atau nabi juru mamaos. Jadi pandangan pribadi jantan ari Dian mah nyebatkeun teh seni suara Sunda teh sakur seni suara Sunda disebutna kawi. Kamari pribados debat oge sareng Kang Ubud melihat aya dina siksa kadang karasian kirang kampung gitu. Tapi asa hoyong memisahkeun antara kawi sareng tembang. Meuning keneh urang musyawarah tah ka kayu. Mangga ajeun. Ayeuna istilah eta teh tembang, mamaos, Cianjuran. Salami ieu digunakeun istilah kiluanana anu sami. Dina buku kami ini anu kahiji teu tiasa teu ngabentengkeun juru kawi jeung juru tembang. Kalimatna teh kieu. Ketika dilaksanakan Expo tahun 70, Oti Roskoyati sebagai juru kawi membawakan Cianjuran. Padahal jadi liar Oti Roskoyati sebagai juru kawi ngahaluangkeun Cianjuran padahal mungkin sebagai penembang. Tembang mah Cianjuran. Jadi ari tembang teh nyaeta utamina mah lalaguan anu mangge pupuh. Urang panu aya sabaraha pupuh. Pangaruh Jawa tahun 1652 Amangkurat hiji nyerahkeun piana hiji sadane dugi ka Citarum. Kalebet dilebetna teh Cianjur.
Pupuh teh nyaeta puisi anu ngagunakeun guru lagu anu bagian tungtung kecapna a i u e o sareng ngagunakeun guru bilangan jumlah padansan baris sareng jumlah ingat atau nabi suku kata liu kurang pertudingan bilang langkung aya kinanti aya mas kumambang aya dandan gula aya durma aya nabe 17 aya burisa magatru besar ngapung besar kampung putra Ringgandani jeung Mega geus awor beuki lila beuki luhur wae larak lirik ningali ka bumi ningali sang rai Raden Abimanyu eta dina hari anu apal misalnya kayak udah kepikisan ngapung eta mah rapal lah sadayana tapi rapal bisa mah balak aya warung sisi jalan rame pisan kita nah eta mah rapal yang terpupuh kinanti sinom asmarandana dan gula sang saja gini aya nisbat maos teh mamaca ari mamaca teh asli nama dina maca wawaca tapi nu tadi nya benten ya antawis kawi sareng tembang ya kena hafal kayak beres jadi uji kawi sareng tembang baca amsia mamaos teh mamaca ari wawacanya eta dongeng anu ngagunakeun buku aya oge disebut buburitan janten puisi anu ngagunakeun buku dan tadi kayak pribadi sudah nyobian kamu namanya teknik bangsa 10 atau nabi 20 mah ada buburitan tapi bahasa Indonesia dan puisi bahasa Indonesia tapi ngagunakeun buku jangan anu kinantan kamu oleh beja-beja ayat ayat saya sekitar 10 atau 15 dan terlalu benten di genre puisi itu sanes anu tidak pribadi mah puisi Indonesia tapi ngagunakeun buku Cianjuran nyata tembang Sunda gaya Cianjur. Nah, jadi keputusannya harita nggak saya orang yang tembang Sunda, anu gaya Cianjur orang sebut Cianjuran, anu gaya Ciawi orang sebut Ciawian, anu gaya Cigawir orang sebut Cigawiran. Jadi kita disebutkan tembang Sunda. Tapi kayak orang diskusi sama-sama, kayak kayak musyawarah belah, dan sesat tadi keras kan. Ya, mungkin yang orang Sunda kan pas dijajah ku Jawa. Aya naskah disebutkan abdi dalam Sunda Kirem. Jantan abdi dalam Sunda Kirem. Nyarioskeun aya wira anu datang anu ngiturkeun serat ka Panembahan Mataram. Jantan upami ditembang di urang ayeuna ngagunakeun pupu eta teh pangaruh di Jawa. Ya contohnya terus pupuh itu digunakan seueur di antawisna aya pidato teh langsung pupuh tapi kangjeng dalam pancaniti upami payong pakai melengsang padmina ngagunakeun serat oge ngagunakeun pupuh enten nyeratan heula serat sayoga kahayu king panakon dalam dipati sekedak was mawat kanatna mugi enggal liwalonan dianti di pancaniti tentang kakumpul kami hayang tepang sang padmina teh nyintun serat kene pupuk simpel kene ayeuna cetak SMS wah dia mah kalau makan kieu hese jeung pemikiran ras nah kunaon Cianjuran lahir durangna Pajajaran 1578 jantan dina tadios yang durangna Pajajaran anu wangunana dina wangunan pantun eta sareng-sareng pangineungan ka urang Pajajaran ka urang Cianjur utamina umagi anjeunna teh kan di Bogor Pajajaran teh jantan kalabur teh ka Cianjur tah salami di Cianjur ningeun ka Pajajaran dina wangunan papantunan ngadamel Cianjuran nek kemudian ieu dina papatet ieu yang mudia teh juara dunia juara dunia pasang diri Kemang Sunda Cianjuran tahun 2016 salian di 2016 juara kawi oke ya juara kawi Pak jelas juara dunia neng kemudian ieu
Yes. Jantan film na Pajajaran, runtag na Pajajaran, jantan paniningan ke urang Pajajaran anu satu ayu. Kadamel dina bangunan pantun kita pas nama. Telajan jantan Cianjuran. Cianjuran tapi kabeh dieuna teh puncakna Cianjuran teh dina mangsa dalam Pancaniti 1834 dugikeun ka 1898 Masehi. Jantan seseueurna ayeuna mah akibatkeun Cianjuran teh muka bayang teh dalam Pancaniti. Sarasna sakieu acara oge tos aya aktivitas aya dalam noh mari kana teh hobi di Cianjur teh aya kelompok Mira Tanu Datar anu holna di daerah Talaga. Talaga waktu harita oge parantos dijajah ku Mataram. Jantan seueur pangaruh enggak keras. Jantan sumber Cianjuran teh aya pantun, aya beluk, aya degung, engke nanti jantan dedegungan, anu pantun jantan papantunan, anu degung jantan dedegungan, aya kakaweng wayang, kabeh dieuna pun ditambihan ku lagu-lagu kawih, anu engkena jantan lagu panambi. Lagu-lagu kawih teh engkena jantan lagu-lagu panambi. Ciri Cianjuran, yang telah didiskusikan ini sekar irama Mardika, Saur Pati iya pribadi serta setuju namun Mardika Mardi dina Cianjuran kena ke dongkari ngalihat aya dongkari ornamen leuleus dong atana leuleus dongkari teh olah vokal anu menghasilkan wangunan sorak cek ieu mah tajwid cenah jantan upami teu pas ngagunakeun tajwidna dina kemangsuna Cianjuran anu disebutkeun dongkari baris benten kana raha cing neng contoh neng sakedik neng nu mana riak anu mana leuleus anu pamirian sok kemudian beulit atau nanti rantai jadi Jantan sesah. Jantan mantap di mana sekar irama Mardika? Pedah ke sekar pandak sih kan nama. Padahal mungkin nanti dina urang kasih ke sekar pandakna oke bakal ketinggali dina lagu-lagu pandangan. Nah, engke orang ningali kawi, kabentenkeun kawi dina lagu kawi sareng sekar tandak dina lagu panambi. Laguna eta kene tapi benten margi dina panambi mah aya unsur-unsur ieu gede golosor gibek kayak sama saja bina lagu-lagu Cianjuran teh papantunan di jemplangan telo kerancakan degungan kakawen panambi contoh kakawen lah hiji kan itu juara dunia oke Kang Heri iya, Kang Gong juara dunia. Iya lagu dicanak dina lagu kakawet wayang. Toyang hijau lah. Kang Heri juara dunia tuh. Kang Heri Suwarjako juara dunia tahun 78. Bebaros dan lahir.
Ya Kang Erik. Iki ngagunakeun bahasa Jawa. Boya izin saking Kap, cekap muat Kang Erik. Dah mau dihonoran biar. Nuhun Kang Erik. Ya pondok atau di banyak-banyak tingkat sama tuh. Terus, Kang. Ya itu di lagu-lagu pepantunan, pangapungan. Biasanya dicanang dina carios munding laya di Kusuma. Pangapungan teh nyarioskeun munding laya nuju ngapung. Oke, aya lagu-lagu anu aya ada kami dongkari mah aya ya yang genre Deris. Aya lagu juga pelangan tentang Kidada. Malah sempat aya nama kedah 2 SKS khusus aya Kidada. Keras. Ras. Dina rancangan di tahun jadi hubungan takang kamu ngajar di nama bulan itu gambar itu teh grup degung di Inggris. Dosennya Simon Cook, ya, kan pasti dia. Jangan ayah grup itu bulai unggul, jangan punya yang belajar degung, karena kan dia pas usung degung. Ya grup degung sekarangnya, ya. Sekarangnya punya aja, ya. Sekarangnya degung Simon Cook. Dina hiji waktu ngalatih di Prancis di baros hadir. Jangan ngayakeun kursus degung. Khusus kaki orang asing dilaksanakan di Prancis. Aya hiji lagu karyana Kang Nano dihaleuakeun ku grup ieu jadi HT eta mah. Kieu lagu teh sor gedong manuk titiran eudeup dina tangkal na tangkal awi. Kaditu teh hayu ngarojo kabudayaan seni Sunda anu asli. Bule kang haleuan misalnya. Geuleuh aya ngabobo kaditu teh. Sabi siniran, sor gedong manuk titiran, tentang binatang nadahan awi, hayu ngarojong kabudayaan, seni Sunda. Tanya kan bari narawan. Ya kelompok ya. Ras kan, rusuh ya itu kamu. Tadi kayak video ras. Yuk ras. Nah ayeuna kieu, pribados hayang nemong ya. Lagu Panambi anu ngagunakeun Cianjuran anu ngagunakeun tadi dongkari Cianjuran urang bentenkeun sang Panambi dina dunya kapasitena laguna eta kene dihalangkeun ku jalmina eta kene mung anu hiji mah gaya kapasitena anu hijina deui gaya Cianjuran duanana nih.
Dicek leres teh. Ipin neng. Ada yang mana hadir? Anu ke kiri ngahalan. Jadi soal. Di Damas nyenak grup Cianjuran jika cenah hoyong lagu Kembang Tanjung paningeungan nah eta sok-sok sering dengan nugus puguh tadi mah Cianjuran lagu semalam di Cianjur di Damas oke aya dina nyenak grup ieu padahal eta jelas-jelas kan kurang kalau karena kawi wandanya garapan Utamina lagu-lagu mangkok kuat. Nah saya kira lagu-lagu mangkok kuat itu kayak bisa dengan sekat anak.
disertasi di satu tapi ya diskusi selar ya S3 khusus dengan mangkokan sarang primadona pemimpinnya. Jadi rada nyaman tadi ajar panjang. Nah apa bimbing. Dan dina lagu-lagu mangkokan oke saya dina kasih dengar oke salah selamat karena sana masa lebih irama mardika. Margi tegeuna ku dongkari anu salah selamat lebih baku dina Cianjuran. Itulah panganter enten supados paling juga dina sesi ieu urang biasa kuninga biasa ngabentenkeun anu mana Popsuna, anu mana Kawi, anu mana Cianjuran, upami hoyong kuninga deui, anu mana nu papantunan, anu mana jeung ulangan, anu mana rancagan, anu mana nu dedegungan, nu kakawen khusus para ahli. Ayeuna patutup pagelaran ayeuna judulna Ciri Oma karya Mamang Yaya tahun 1800-an. Sanes lagu Ciri Omana karya didiskusikan keneh. Nah karya Mang Uce atau nabi karya Ece Majid. Jadi karya Mang Uce atau nabi Ece Majid. Dina pagelaran ieu full Cianjuran. Dan full Cianjuran ari sok sanaos sigana mah teu nyoko karena definisi gedung Karsmen di teater kota. Tapi dina bagian ieu mah urang baris kuninga karena Cianjuran sadayana full Cianjuran utamina tingali alhamdulillah teh sadaya pemainna aranom jadi ditinggali aya regenerasi kalau teh jadi tukang kacapi ya kaset ya jadi aya nu daftar kangge calon minantu SMP kelas berapa? SMP kene kelas 2 SMP kelas 2 ini baris tingali oge para pemain upami kesatu upami menuju breng ngau ke nemang Cianjuran mah generasi kieu we bela ranting geuning Kang Ubu ngarange lancingana teh kamari lan ka dieu teh lancingana teh ngarange jeans sanawe arimong teh Cianjuran urang ningali ayeuna mangga wilujeng nyakseni atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka pangarsa Bapak Ganjar Kurnian parantos mudar berkawis tembang Sunda Cianjuran. Hadirin hormatan simkuring, dalam idein urang baris nyakseni pagelaran gending Karesmen Ciri Oma. Kalayan kemirangan rasa hormat, dipahing pisan aya suanten bakal ngaganggu kana ieu pagelaran. Diantawisna suanten notifikasi handphone. Begituna sumangga ka para hadirin sadaya kanggo ngagentos mode suanten notifikasi handphone janten mode geter. Atur nuhun. Hadirin hormatan simkuring, gending Karesmen Ciri Oma, naskah R.H. Yaya Sunaria, sutradara Ganjar Kurnia, produksi tim Rumawat, gawe bareng sareng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Universitas Pajajaran, Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda, Yayasan Pancaniti, Hapunten, Yayasan Pancaniti, kan hiburan. Padepokan Ranggon Cijagra. Hadirin hormatan simkuring, para penembang baris midang, nujanten omah